Duh, ieu teh parang teh mintul. Bah, pangasahkeun parang. Oh, nyeri tarang. Nyeri tarang kunaon sok aya-aya wae maneh mah. Make nyeri tarang, sugan tarang kunaon? Ye, teh pangasahkeun parang. Geus teh bisa dipake mintul. Oh, ngajenul. Paingan rada nolol kitu eta euy ngajenul kunaon? Ampun ane masuk gagabah atuh. Gawe kieu wae mani sok kana tarang sagalanya kunaon make ngajenul eta teh? Ya, limbet ngajenul. Ieu teh parang teh geus mintul dipake nate dipake ngareuti ka mamut. Oh, nyut-nyutannya. Ulah yuh aing masuk aya-aya wae nya euy maneh. Gagabah. Oh, di mana asahan? Arek ngasah parang ya dipake nate kalah ka mamut kana juku teh kalah mamut. Mana asahan arek ieu ameh dipake nate seukeut. Oh, kudu dibeungkeut heuh, euy kudu dibeungkeut atuh. Eta tarang maneh teh. Ye, ka dieu heula atuh. Rek ka mana eta pan kudu dibeungkeut ieu kadang urang ubaran tarang teh. Yuh, kalah ka nyekel tarang asahan. Pan nyeri tarang lin ngabenul, nya paingan ngabenul. Aduh aing eta mani. Astagfirullah aing maneangan asahan. Nya kudu dibeungkeut heula. Diuk lah mani di. Yuh, di mana asan tuh parang teh geus mintul dipake nate teh seukeut kana juga teh kalah mamut. Heueuh, komo make karasa nyut-nyutan mah diuk lah di dia kelar. Nah, geus we aing mah. Ya. Maneangan asahan. Kela daguan abah rek neangan lajang bengkerna nya ku comrang asa atawa ku ieu. Ke abah rek neangan kuduku. Heuh cicing atuh abah rek neangan heula ieu neangan comrangnya urang beungkeut eta sok. Ya, entang dibeungkeut, lain yang dibeungkeut urang mah nanyakeun asahan. Ya ek ngasah parang dipake nate geus mintul. Heuh eta ngajentul. Urang asah ameh seukeut. Heuh ga ame urang beungkeut ge ara abah rek neangan heula beungkeut da kudu ku hangasa atawa ku ieu ku combrang ke urang neangan ieuna. Di tah ngasah aing mah aya wae nya di mana moal aya comrang teh atuh cenah ieu teh deui lah.